Yo, satu tumpah awal jumpa di Pasi Asi Saliwa. Ya, buat keluarga besar ya yang lagi foto-foto. Bulan nucaan narawang baturan kuring kerenyorangan lamunan manteng tepugu rasa hati nu ngajeri pinuh kaperi. Putra Garut ku tega salira megatkeun cinta kagoda ku Asi Saliwa bila pada nyawer ibu. Nah naon nu jadi alasan anjeun luluasa mepeskeun hareupan. Borong diri mi cinta sagemleuna bayangkan sukan teh arek setia hate henteu bisa dipapalirkeun tenarima anjeun mi cinta nu liang hancakal hatur nuhun yeuna kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nu liang. spesial masih kanggo sadayana dilarisan ke si bapak hatur nuhun. Ieu keluarga besar di atas ya. Para putra Garut. Pada di jogedan moal hayu. Ini ibu hatur nuhun alarisan. Joget-joget atuh joget hayu. Terima kasih. Ya, buat mami-mami cantik. Aku tega salira bekatkeun cinta kagoda ku Asi Saliwa. Nah naon nu jadi alasan anjeun luluasa mepeskeun hareupan. Borong diri mi cinta sagemleuna bayangkan sukan teh arek setia hate henteu bisa dipapalirkeun tenarima anjeun mi cinta nu liang hancaka kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nu liang. Sakali deui di bonusan. Ibu atau siap jaroget hayu. Gaskeun ya. Alah geunah.
anjeun luluang asa mepeskeun hareupan si kakang kenal borong diri cinta sakamleunang panyangga sukan teh arek satia hati henteu bisa dipapalikeun genarima anjeun mi cinta nu liang hancekan kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nu liang sakali deui sika borong diri mi cinta sagamena panyangga sukan teh arek satia hati henteu bisa dipapalirkeun teu narima anjeun mi cinta nu liang hancakan kieu buktina kuring teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nu liang heup ya.